Sampurasun baraya sadunya nadawidi abah bade mantun basa Sunda deui. Mantun naon bah? Mantun kudu curang jang. Abah gaduh pantun kudu curang, yuk urang barandungan. Pantun kahiji, nginum limun jeung ceanah, bari dagang deket halte. Lamun dahan hayang ngeunah, kudu curang ulah henteu. Kadah curang kumaha ari abah? Contona urang dahar jeung pais lauk meunang nguseup. Apan eta lauk teh ladang curang. Dibobodo hakaneun padahal jerona aya useupan. Lain curang ari kitu jang. Bener oge bah. Pantun kadua. Nginum limun pasosore bari dagang deket halte. Lamun hayang tereh sare, kudu curang ulah henteu. Kedah curang kumaha bah? Kudu wani maehan jang. Alas ya. Contona, lamun urang rek sare hese reup sabab leungeun ngome HP, taya deui jalana ieu ti kudu tega maehan HP. Mun henteu pasti moal bisa molor tepi ka isuke. Bener oge bah. Pantun katilu, nginum limun tutas nyate. Bari dagang deket halte. Lamun hayang tingtrim hate, kudu curang ulah henteu. Maksudna mah kudu curang ku jalan ngalawan jang. Contona mun urang boga duit ukur 100.000 perak, tapi hayang meuli mobil, kudu ngalawan. Nafsu teu eling siga kitu, lamun henteu kadituna pasti bakal leuwih teu eling alias gelo. Nya oge nya bah. Pantun kaopat. Nginum limun bari catur, bari dagang deket halte. Lamun hayang eleh batur, kudu curang ulah henteu. Sapertos dina pemilu kitu bah. His lain jang. Sabab dina pemilu mah mustahil curang, ceuk nu meunang. Dupi saur nu kawan bah. Tah adi ceuk nu eleh mah duka teh teuing jang. Teu puguh si abah mah. Sakitu heula pantun Sundananya. Abah jeung Ujang pamit, hatur nuhun kabaraya sadunya nu tos like, komen, share sareng follow. Cagah.